yalidu ma isi maf'ulna ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Belit maca salam. Udah dia kalau ting cai ya. Cobi teknisi kontrol kan salah make R bas letikan eho letikan power gedean letikan basna ulah letik teh ngapa teh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa bil qur'ani imaman wa hikmah wa bi muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wa bisabang ila Merauke wilayah cicing kumaha aing teh wa ja'ala kampung sawah Mang Asep air di sawah Asep amun ngaran Erwin jeung ngaran Ade panasieun teh itu sawah Mang Asep kabeh atuh wa ja'ala kampung sawah Asep qaryatan thayyibah amin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Geus dawa panjang-panjang teh nya judulna eta we ya aing lieur muter ka dieu lain dikira gitu korsel gitu aing la nabiyya ba'da tidak ada nabi setelah baginda kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira jol we aya jelema jangwat nang ngamai tapi ke aspal masih tengah lagi ngalamun gitu ya jangwat nang ngamai tapi ke aspal sorbana 7 meter kopeahna ngemplat 18 meter datang we ke kampung sawah Asep ngaku jadi nabi kumahakeun ceuk pencit wanian urang dieu awewe sakitu bah kumahakeun ku abahna kira-kira dere datang jelema anu ngaku jadi nabi seorang syekh seorang ulama seorang kiai der datang ke kampung sawah Asep ngaku jadi nabi kumahakeun kurang kira-kira kumahakeun ditubuh naonan di bom Aisyah makos kita di Palestina gitu nggak salah nama orang bareng-bareng lamun ayah jelema itu orang prek sih kita nyutna bener tuh paeh-paeh kene eta oke
Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Kol-kolah kubro sih. Tabarrukan bidoa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allahumma ij'al imanan lana siraja wa la taj'alhu istidraja. Allahumma ij'al akhir kalamina indan tihai ajalina aula la ilaha illallah. Sok mengasalaya la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal jamaah sadayana. Ai euy sebenarnya naon aing teh. Sadaacan urang maju kana perkara anu bakal dipaju, maca kana perkara anu bakal dibaca. Ayo urang sami-sami ngaoskeun heula sholawat ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ku barokah wasilah pembacaan hadiah ka Kangjeng Nabi, tawasul ka Kangjeng Rasul, mudah-mudahan segala rupa kahayang urang sadayana di dieu, kahayang, kahoyong, harapan, doa, cita-cita dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Anu keur barokah penyakit tina peuting ayeuna sing diangkatkeun ku Allah penyakit. Nu keur barokah kabingung sing diganti ku kabungahan. Nuker baruga kapusing sing diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan kanu keur marawah hutang tah sia kadeuleuk wae. Ieu ibu-ibu kicep marawah hutang kabeh. Mudah-mudahan balik ti dieu sing kabayar. Wah eta nu gede sorana berarti gede tanaga wajah sia kita batur teh hutang-hutang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha keluarkan suarana ya Allah, keluarkan suarana ya balik sidana wafir istajib ana ya Rabb ya
hamba mudan ikhwan-ikhwan hoyong diberi ampunan tuk dosa yang kulakukan ya Rabb. Hayang berkah keluarkan suarana balik wabin mama boya hari kolot bojong kaso jalan kacililitan beki kolot beki ngaco mung sholat bener ya Rabbi bil balik makosidana wafir lana mama boya salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ningararaku ya Rabbi bil ayo keluarkan suarana supaya barokah balik wabir mama boya bisa beak suarana itu kuat hadratil mukarramin wal muhtaramin para alim ulama, para zuama, para asatid, tokoh masyarakat dan kesepuhan yang ada di kampung Sawah Asep. Mudah-mudahan segala alim ulama, kiai, ajengan, ustad, habaib nu aya di kampung Sawah Asep sing diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah bid'atnal wilayah ilal a'lal wilayah dari tingkat sipil maupun militer wabil khusus Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dihadiri oleh Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan beliau sing dipanjangkan umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap jeung teu poho ka bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda. Teu hilap ka urang kali. Mudah-mudahan urang lain dengan saukur ngariung hirup di alam dunia. Tapi dengan keberkahan baginda Nabi, mudah-mudahan orang sing diriungkeun di poenan kiamat di bawah naungan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang tiasa lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Teu hilap jeung teu poho kasegenap para panitia pelaksana peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu parantos ngorbankeun hartana, bendana, pikiran sareng emutanana anu dirojong ku warga masyarakat dipimpin ku para panitia di dieu. Mudah-mudahan segala rupa nu parantos dikorbankeun baik morir maupun materi, harta, benda sareng pikiran dibalas kalayan balasan anu berlipat ganda. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Moal pati seueur teuing nu bakal dibahas ku sing kuring penting ayeuna. Margi ieu teh awak uing kurang sehat Bu. Mudah-mudahan ieu barokah wasilah Maulid urang sadayana sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala.
anu kaduana ieu teh Bu sorana ge geus tinggal sesa di tanggal hiji mulut kurang penting tapi ka penting ayeuna can gogorokan can eureun-eureun amplop di imah geus genep karung setengah hae heuh amplopna hungkul sia teh teuing geus sina ka mana ieu teh nya teh pan ada jelema mah pada boga nasib bener teh Bu jelema bener teh jelema mah pada boga nasib jadi tukang dagang kudu kesalungan langganan nasib jadi tukang tani kudu polokan nasib jadi tukang ojek kudu papanasan hujanan tah ceuk nasib jadi balik mah kieu ceuk nasib jadi balik mah kieu can serat can menang duit aing atuh leuheung kene sia teh jadi balik batan jadi tukang tinju tinggal tukang jimat can di kebugan barareuh can menang duit nu karunya tukang jaga WC di pasar sok aya tukang jaga WC di pasar aya di dieu pasarna ka mana Cigomong ibu sok ka pasar Cigomong sok aya tukang jaga WC di pasar tukang ngajagaan koropak aya komo eta mah Pak beurang penting nunguan ceuk can aya nu modal can menang duit dengan budakna hayang jajan papa hayang jajan kedeung cenah ngising saurang-urang acan ari aing mah tah naon atuh geus lah anu penting mah jamaah sadayana balik ti dieu kabeh balik mawa el jawab ya kompak nu penting balik ti dieu kabeh balik mawa el uing balik mawa amal sia mah amplop cenah amal uing di tahun 2000 jadi balik can pernah budak-budak amplop nu penting doa siapa yang nges duit duit hungkul orang dia ya haram jadah ya tadi nges aneh-aneh uing majar ke Cina di Amerika Latin nges ayah-ayah wae tetap budak sim kuring maka tekan lagu sim kuring asa kakarak jeung nemean pin pertama sumping ka kampung anu dingaranan ieu kampung sawah Asep makanya kita tadi ibu-ibu ngahuleng mana si Gonjales itu aya di Kangkung Lunyuk datang oh eta lain cenah jiga Batman pakai gamis nah sia pada gong sia kai jadi Bu perlu perkenalan cek keterangan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ngaran uing kenalkeun nami uing Muhammad Dadeng Gojali uing keplek datang kada jadi Gonjales aing ieu palurah pada ngahuluk kita ngaran teh teu kira-kira ieu panitia dengan jeblak badak Gonjales edan da ingin final dia Gonjales mah jangkung bad ai carekel ki jangkung pendek ai jangkung pendek ai siap pendek pendek ai sopan saeutik atuh ka kiai mah kirang jangkung nama Simkuring yang terjenengan Dadeng Gojali Kampung Simkuring di Kampung Cidahu RT genep RW genep Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi jadi lamun ibu-ibu rek ulin ka imah Simkuring 24 jam bebas di dieu ini kahareup tanya dihareup naik angkot 02 turun di Cicurug tangke naik motor paling 5 km didinya nanyakeun mang rek ulin ka imah Ustad Gonjales pasti kapami tangke diri tubuh kapangi jeung bangunan badak pantona loba korsina loba janelana loba tah eta sakolahan SD sia atuh sia teh piraku sakola ieu mah kos gedung DPR loba korsian sesudah sakolahan SD tangke kapangi jeung bangunan sigrong badak mobilna BMW jeung sedan Mercy tah eta Haji Harmami tetangga aing eta sesudah eta kakarak kenyakeun euy ari eta cenah ajengan ngora keneh geuning bangun can laku. Weh, status Simkuring baru pengantin baru. Baru 20 tahun. Aya cek parawat teh sok teh ajengan teh ngora keneh we rek daftar. Weh, jang seorang perempuan masih keneh halal mencinta Dadeng Gojali. Mun jang nini-nini haram sia. Kira-kira we setet. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Ieu Simkuring bunga. Simkuring bunga silaturahmi ka kampung ieu nu dingaranan Kampung Sawah Asep. Naon sababna?
kiai sukses membina umat, ulama sukses membina umat, pejabat sukses membina umat. Naon sababna? Kabeh alhamdulillah di dieu mah awewe mareke tiung. Alhamdulillah di dieu mah kabeh mareke tiung. Alhamdulillah di dieu mah. Di dieu mah. Nyaho sia kudu bari di dieu mah. Teu nyaho sia bari. Beda kaciri jelema make tiung mah nya sol tiung gitu sia. Tong dibenerkeun atuh jadi kanyahoan tara. Padahal jadi awewe teh kudu bersyukur ka Allah. Kudu bersyukur ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Apa sebabnya manusia seorang perempuan harus bersyukur? Sabab awewe berhutang budi terhadap baginda Nabi besar Muhammad. Tadi geus diuningakeun ku kasepuhan. Naon sababna? Awewe sebelum datangnya Rasul, sebelum lahirnya Rasul, sebelum Islam datang, awewe menjadi budak seks komersial di waktu itu terhadap perempuan. Awewe bisa dijual bebas ku salakina. Eta awewe murah sangat-sangat murah. Eta awewe ibarat kangkung dibengketan dibawa ke pasar, dijualan kusaha kusalakina. Itu sebelum Islam datang, sebelum Rasul lahir. Tetapi setelah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu pangheula diangkatkeun ku Allah jeung Rasulna itu adalah perempuan. Alhamdulillah. Maka lamun uing diciptakeun sebagai awewe rek berang penting sujud ke Allah. Kenapa? Aku demo terhadap Allah. Ya Rob, terima kasih aku ciptakan kau seorang perempuan. Terima kasih ya Rob, aku diciptakan seorang awewe. Diciptakan sebagai awewe. Sujud syukur ke Allah berang penting. Namun sebabna, wey, catat di awal mah loba gratisna. Bener tuh? Bener tuh? Wih ngerek nanya di awal aya men we. Aya men we. Aya men situasi bener. Aya head. Oh, eta kenehnya. Jadi aing lieur gitu mah. Di awe mah aya men, bener. Tanya saudara laki aya men we. Oh, aya semen cret. Berarti matis mun. Di awe mah aya men, bener teh. Aya nipas bener. Aya istihadah bener. Hei, bagi seorang perempuan, jangan kau dianggap sepele ketika kalian sedang mengeluarkan setetes darah dari men. Jangan kau anggap gampang ketika awewe mengeluarkan setetes dari men. Kata Rasul, setiap manusia wanita nu ngaluarkeun setetes darah tina men ngahapus dosa 5 perkara hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Setiap setetes darah tina men ngahapus dosa 5 perkara. Maka nabu uing MHP lamun hayang beak dosana men sia saumur-umur. Jibruk sia kali. Mana usum hujan gitu. Uing ngerek nanya bu, ini ke tanah suci gampang teh. Henteu hayang ningali Ka'bah teh hese. Ayeuna kudu boga duit umroh 32.500.000. OMH plus 170 juta hayang ningali Ka'bah. Tetapi ayat anugerah di Allah buat seorang perempuan yang tidak sanggup melaksanakan ibadah haji, yang tidak sanggup melaksanakan ibadah umroh. Catat, tong harganing ini ibadah haji, ibadah umroh, dan isuk ditemani sore. Tetapi ayat anugerah di Allah bagi seorang perempuan nu hayang ibadah hadeupeun Ka'bah sakali neuteup beungeut anu salaki. Bawa saodah kadina. Sakali awe neuteup beungeut anu jadi salaki. Penuh dengan rasa ikhlas dan karena Allah sawajeun ningali Ka'bah. Komo mun salakina hideung. Ngaranana teh si Ka'bah bukan salaki hideung. Balik di pasar Ka'bah mah jedog sadidinya. Gitu. Pokoknya kan yang jadi gelo gitu balik dulu. Tetap suami kita
pandang suami kita penuh dengan rasa ikhlas dan karena Allah sarua jeung ningali Ka'bah. We ngarek nanya sakalina ini ibadah haji tapi kaitu ke Mekah hayang nyium Hajar Aswad teh susah. Berdesak-desakan jeung jelema jarangkung badag kagencet paeh deui. Atuh siap teu gampang maudah aya maudah. Ma Ici, Ma Yayah, Ma Imas, di dia aya keneh. Di dia aya keneh ngaran Dimas. Di aing mah geus pararae teh. Di dia mah aya keneh. Hayang nyium Hajar Aswad teh lain perkara gampang susah. Berdesak-desakan jeung jelema jalangkung gede. Tetapi aya anugerah ya Allah bagi seorang perempuan yang tidak mencitak mencium Hajar Aswad. Sakali ayeuna awewe nyium tarang nu jadi salaki. Bawa sia ka imah ieu. Sakali awewe ayeuna nyium tarang nu jadi salaki penuh dengan rasa ikhlas dan karena Allah sarua jeung nyium Hajar Aswad. Sakali nyium Hajar Aswad 10 dosa beak harapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makana mah lamun hayang beak dosana nyiumna ulah sakali. Kacau kumaha. Oh, cium. Eta salaki balik di sawah kade si Hajar. Tadi aing balik ngaji pusat-pusat gonyales lamun nyium maneh sarujeng nuju Aswad kacokan hayo. 10 dosa beak. Ari yang lalaki kumaha sarua. Ketika seorang suami mencium kening tarang anu jadi pamajikan sarua jeung ibadah sodakoh jihad fisabilillah 1000 kuda hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kitu bah. Balik di sawah geroan pamajikan urang. Hadis ya gemil. Balik di kebon. Paudang, aya paudang. Pak Asep. Manya saya teh kampung sawah ngaran Asep pada Asep eueuh ieu teh. Si Asep ka mana tuh? Teuludan pulang kampung. Oh ya tinggali balik di sawah cium kumaneh bah geroan kadis ya roromeheun eta roromeheun lieur bahasa Indonesia na wi dibukaan eta kamus bahasa Indonesia neangan bahasa Indonesia roromeheun teu kapanggih. Piraku teh perpecahan antar suku. Geura hayu lamun urang ka rumah sakit datang aku barang romeheun da pabeuli atuh. Da urang mah datang ke rumah sakit. Dok, saya mau berobat, Dok. Penyakit apa Ibu? Ini merombeh. Banyak saya teh merombeh. Paling di mejaan ku dokterna, oh gampang Bu merombeh mah. Obatnya apa, Pak, Dok? Menggusuk. Jadi ubar rombeh teh menggusuk. Gasok-gasok. Jang salaki kumaha ganjaranna sarua jeung ibadah 1000 kuda jihad di jalan Allah. Alhamdulillah. Ajeng pemuda kumaha? Loba pemuda di dieu. Itu pemuda unggul. Ieu pasukan ABG can laku unggul. Jang pemuda kumaha sarua? Ngan nganyangna maneh ulah malam Jumaah. Ulah malam Minggu. Bisi dihakan kelong saya malam Minggu. Nganyangna malam Jumaah maneh udin. Geroan kamu gomeni sini ka Wadindaku sayang. Cium ku maneh tarangna. Sarua eta ge nyium 1000 bujur monyet sia. Atuh piraku saya kudu saruh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sengaja panitia bebeakan ngayakeun peringatan Maulid. Panitia anggeus-anggeusan ngayakeun peringatan Maulid. Panitia bebeakan ngajedog atuh teh kumaha cici. Aing jadi lieur. Ini kituanan geus. Oh iya we nu ngaruksak teh.
Aing jadi poho itu ka mana gara-gara saya taliwat gitu. Ngajedog ngaji aing mah cicing. Hese saya manggil aing teh hese. Aturan penting ayeuna uing kuna ka Cirebon. Ngan di Cirebon teh dulur teu boga nu meunang eueuh atuh arek naon saya teh ka ditu. Mending tadi ya puguh loba dulur duit deui sih teh haram jadah kan kana duit ieu mah. Di dia sengaja panitia pelaksana peringatan Maulid bebeakan angge sengaja ngayakeun Maulid. Bebeakan panitia ngayakeun Maulid. Panitia bebeakan ngayakeun muludan. Tikakeun ayeuna panitia diondang kabeh kursi diamparkeun, karpet dijajarkeun. Naon teh ngaranna? Panggung disewa, tenda disewa. Ibu-ibu nu wae aya di dinya. Tikakeun kemang batur ke pararina teh ka dieu. Naon geura aing saumur baliknya harapan jubut kieu. Itu naon pamantes. Atuh kacidang pantes teh masa gencau di dieu nya. Ieu teh naon panitia ngayakeun bebek. Kalama khalaqtul aflaq. Andaikan aku tidak ciptakan kau Muhammad, niscaya alam dunia beserta isina aku kami moal dicipta. Ayana langit karena ayana Rasul. Ayana bumi karena ayana Rasul. Jadi Allah moal ngayakeun langit jeung bumi, moal aya surga, moal aya neraka, moal aya lalaki, moal aya awewe, moal aya beurang, moal aya peuting, moal aya sate, moal aya sato, moal aya soto. Lamun Allah teu ngalahirkeun junjungan urang sadaya Nabi besar Muhammad. Catat Bu, 2000 tahun. 2000 tahun sebelum Nabi Adam ongkang-ongkangan ke surga, pertama anu asupna diciptakan ku Allah adalah nur, cahaya baginda kita Nabi besar Muhammad. Makanya kacipta Bu. Kadang-kadang geninganina sholawatan ibu-ibu pengajian sok kacipta dengan pembacaannya sholawatan pengajian. Kanjeng kantos ditaros usapali rencangna sahanu pangpayuna didamel ku Gustina teras Nabi ngawaler didamel pangpayuna eta nur kakasihna Nabi Muhammad namina. Subhanallah. Bu, 2000 tahun mame Allah ngalahirkeun Nabi Adam, pertama anu diciptakan ku Allah adalah nur baginda Nabi besar Muhammad. Ya urang ngaji muludan. Ai muludan teh isi mako cek budak santri mah. Tina naon cenah fiil Madinah ning geulis? Tina naon? Walada yalidu ma isi mapulna mau. Atau pan biasa nama itu cai murah sih teh. Tiap panggung aing di mana-mana ngan cai heurang we beunang teh. Marokan aing lauk cupang. Ika cida lamun lauk cupang. Cai murni, cai kesehatan. Alhamdulillah. Tika mana aing tadi ngaji bieu? Gara-gara si eta sih tah. Tika mana bieu? Tika ngajur. Yuk urang ngapalkeun. Semoga kita menceritakan sejarah Maulid Kanjeng Rasul, nyaritakeun sejarah Maulid Kanjeng Rasul, sejarah lahirna Kanjeng Rasul. Ruh junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Yuk urang ngapalkeun dari Kanjeng Rasul lahirna dinten naon? Dinten naon? Kaping sabaraha? 12 naon? Tahun gajah kan ke bos ya? Tahun sabar memakai tahun gajah. Hah? Perang naon sampai Palestina? Saja karena Palestina wae umpat aja. Hiji lahirna Kanjeng Rasul kaping 12 Rabiul. Tahunna tahun gajah bertepatan jeung tanggal 20 April 570 Hijri Masehi. Alhamdulillah.
Kangjeng Rasul lahirna dinten Senin, ari pupusna dinten naon? Nah, sia ayo. Jawab lain kahulang. Dinten naon? Sama jawab Senin bieu. Diberi duit ku wing. Hayo. 50.000. Ayo. Ai Kanjeng Rasul lahir dinten naon? Pupusna dinten naon? Tanggal sabaraha? Nah, tanggal sabaraha nu bisa hayu ngacung? 12 naon? Dobeol. Aku lu kade ngajawab 50.000. Nah, aing mah disana aku ka dieu lain tepuk sama kos gitu. Aing teh cabel tepuk ka dieu. Tepuk-tepukan gitu aku ka dieu. Nu bisa ngajawab 50.000 bi ka dieu tah. Naik, udah santri cilian gue yang canung ya. Itu sih udah ngelepot tuh kadang-kadang dicanung. Mau aja deh, emang gak selaku. Mau dicanung mau dikawin. Ya 50 naik, kadang yang aja. Mau cicing heula di dia tuh. Karena duit bagi nggak jawab nunggu mana tuh. Mang gara-gara mikir jadi mang. Ayo. Eta diberi duitmu. Hai tadi cubelis. Udah ngapalkeun. Hayang duitmu. Bare pik na cara pikna. Cicing calik di dia. Cicing dia jauh-jauh gitu kumaha. Moal tenang, santai. Aya atuh. Dia bager geulis tidak naik. Sieun kunaon? Ade pas kitu dihakan ku aing teh nya. Akhirna ieu geus bener 50.000. Lain mah hugi lain ieu mah. Hadiah ieu ngajawab bener. Cari di dia. Mau isin kunaon? Sakieu teh karena kita nyaku aing kumaha hukum mitohana jeung teh. Bukan. Kunanya dicing. Aya teh ka subuh lieur yang ngaji mah beres-beres ya. Buru ieu jadwal waktuna teh jam 11 di dieu. Bener 3 jam 11 di dia, pasti 3 jam berapa di dia? 3 jam berapa? Jam 1? Jam 2? 3 jam 2 kuat? Jam 2 kuat? Alhamdulillah, berarti orang sawah asep mah ahli mawadur siang ngaji gerak-gerak wes udah sareutik. Habur naik gelis. Naik ka dinya ka pageur, pinter. Oh habur naik. Hayang ngaji semua. Ngaji otak ka dieu tah. Kami guys, cara kata rame, oh udah apa? Aku mau jauh tim nanya dia mau beres-beres waktu naik kan, gue udah naik ke dengan. Panitia pang naik ke pang ngadogan gak dia dulu. Ayo balikan deh, Kanjeng Rasul lahir di Tenaon, Kaping 12, Rabiul, pupusna di Tenaon, Senin Kaping 12. Ari dikubur kena di tenawan deh siaga bulan deh 50.000 ayat kene jadi kecari cingki hai bubur hayang duitmu hai bubur kali jawab poe naon Kanjeng Rasul lahirna dinten pupusna dinten dikuburkeuna dinten ngan Senin hayo sete kadurung kieu duit 50.000 geus bulan dinten reb waktuna waktu duha duhur di naik ke situ. Buru udah bisa ngejawab 50.000. Bisa ngejawab tuh? Bisa naik? Harus naik. Sabaraha? Harus naik. Harus naik ka dieu. Eta geus bener. Yo ucapan Kanjeng Rasul ayeuna lahir dinten Senin, pupusna dinten Senin, kapingna sarua 12 Rabiul awal di Kanjeng Rasul dikuburkeun dinten Rebo waktuna waktu duha. Ari Kanjeng Rasul usiana sabaraha tahun? Nah, berapa? 50. Ayo naik ke dia tuh. Harus bener kita 10 kilo. Kamu kali naik.
Oh, menikahnya lelaki mereka gede teh. Cicing gini yuk. Naik. Pun baturan aing, sorangan dia cicing gininya. Cukup fit itu. Mana wingna? Nah, aing baturan. Ya, fitna. Yuk. Tiup heula atuh. Dapat duit mah. Kang ngeloso lahir dinten naon? Tiup saperna. Senen. Dinten. Senen. Pupusna dinten. Senen. Dikuburkeunna dinten. Senen. Ras ya teh mesti bejaan ku aing ka di Rabu Senen di Senen deui. Rabu waktuna waktu duha. 20.000 heula. Aya pamulangan apa? Aya berarti 30.000 dicicing waktu keluar. Cicing heula. Nah. Urang doakeun ku urang ieu budak sing jadi budak anu soleh. Sing budak jadi ulama penyebar Islam selanjutnya. Sing jadi ulama tersohor. Amin. Ya Rabbal. Ibu hayang budak-budak soleh. Hayang budak soleh. Di pasantren teu. Gunam setelah tuh di mana yang soleh di pesantren? Ibu ka kiai butuh, ka ulama butuh, ka ustad butuh kabeh oge. Lamun tengah peuting ayeuna aya jelema tatangga kasurupan saha gerowan. Ustad tengah peuting urek kajuru hese saha gerowan. Bidan satemanya ustad deui hayang pegat huruf. Manya orang kita nggak berdoa setiap ustad kira-kira we. Berarti urang butuh ka kiai, butuh ka ulam, butuh ka para masyarakat. Perlu petunjukan penghormatan terhadap para alim ulama. Ulama nu mana? Ulama yang setiap hari memberikan ilmu terhadap kita. Urang doakeun ku urang, para kiai, para ulama di dieu sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua, hikmah tina maulid penghormatan terhadap orang tua. Oh, dangukeun. Jelema kaluhur teu akaran katupucukan kahanap teu akaran. Lamun jelema hormat tilawat kami jadi indung bapa. Aya keneh ibu. Ketika manusia masih dianakkan seorang orang tua, ibu kandung walaupun ibu dan bapak, jadikan dia sebagai mutiara tersimpan. Sebab kita tidak bisa membalaskan jasa orang tua kita. Betul. 5 cai ku anu moal bisa kabawas urang anu jadi inung. Hiji cai naon? Air ketuban ketika waktu melahirkan urang. Kocak dengek inung urang ngalahirkan urang, bebeakan inung urang ngalahirkan nyawa anu jadi taruhanana pikeun ngajurupkeun kana jadi anak. Ketika gubrak lahir budak ke alam dunia, tengah penting kekocakan dicekek teu inungna. Digebotan teu inungna. Budang teh ilungna itu kasih sayang ibu terhadap kadua anu moal kabalas jasa indung kalau jadi anakna naon kadua anak air susu 2 tahun disadap anu jadi indung urang tika kocak dengek tika penting teu kumaha kocak dengek dikeun susuna padahal teh cocokan bapana eta tika ngelehan we bapana ge eleh ku si eta. Naon sababna? Nyaa. Naon situ sisirian? Cicing moal ngarti maneh mah. Ieu mah urusan 27 tahun kaluhur. Bu, lamun heum jelema ayeuna anu teu jadi hormat tilawat kanu jadi indung bapa, saksikeun penting ayeuna lamun ayeuna aya budak, aya anak anu pernah ngajadekeun hate anu jadi indung bapakna tikakeun ngalorkeun cai panon saksian demi Allah wa rasulih eta budak hirupna moal bahagia sama hirupna. Naudzubillahi min. Aya sakali nanya kalau jadi indung satahun sakali dipangihana. Waktuna iraha cenah lebaran. Lebaran datangna teh. Hari ini datang kalau jadi indung bawa rantang hiji mantobna mau biasa karung pan burung eta mah kitu. Lain sodaqoh semaka indung eta mah ngarampung gitu. Sing jadi kada hormat kelewat kalau jadi indung.
simkuring Pak Hampura, simkuring Mas Santren ngankur sababaraha kawi. Tetapi ini adalah doa. Satu, doa menjadi inung. Dua, doa menjadi guru. Makanya MHP ke budak santri, guru jadikanlah pedoman utama di kehidupan pesantren. Sabab budak santri mual walu ya hirupna mual manfaat ilmuna lamun si eta kabur geuninganana. Si eta ka mana? Eta 30.000 dicari pulangan. Are ka arang jadah ditipu aing. Saumur-umur ngaji kakana aing ditipu ge. Biasanya ke can beres can keluar. 30.000 si eta bawa ka tujuan melecang kitu manehnya. Ke bawah. Bu, kita kembali. Tika mana dia? Gara-gara si eta kabur jadi poho aing tuh. Tika mana dia ingat? Cai susu anu jadiin indung. Tinggalikeun Bu anu kaduana. Wayahna kanu jadi indung Bapak. Ulah tikakeun beak hormat urang kanu jadi indung Bapak. Sabab ridallah biridal waliden wa suhtullah bisuhtil waliden. Ridona Allah tergantung ridho orang tua, bendunya Allah tergantung bendu orang tua. Lamun bendu orang tua kalau jadi anak, lamun heug doana inung matong harganing doa benerna, doa salahna ge diijabah ku Allah. Makanya ibu ulah asal-asalan ka budak teh. Ya dasar siapa anak juri. Oh jurina inungna meureunna. Jadi ka budak ulah asal-asalan ngomong bunya, lamun budak hayang jadi budak anu soleh. Kuncina hiji, lamun budak hayang soleh, inung bapakna kudu soleh heula. Betul. Budak na hayang soleh, aritan budakna teu ngawalo. Ka masjid ge tarak sia eta mah. Aya di dieu ka masjid di lemah. Salaki maneh eta teh. Oyana, habis maulid kudu aya tapak. Maulid anu diterima ku Allah, muludan anu diterima ku Allah, anu berbekas. Muludan belaan kiai jauh-jauh diondang, belaan kiai jauh-jauh diondang di bejaan, kiai nu deukeut ti teu dipeliharaan. Durhaka eta. Kiai anu jauh belaan disugemakeun, kiai nu satempat setiap hari anu ngabejakeun ngabudakan ilmu ka urang, tidak jadi hibutan. Gade urang hormat tilawat ka ulama setempat. Naon sababna? Bu, mun aya kamawatan ngagonang uing moal. Ngabejaan uing moal. Sudi aya dina moal datang atuh. Pasti ulama setempat diboehan ku kiai setempat, disolatkeun ku kiai setempat, dimanian ku kiai setempat, dipangul kade ku kiai di wae sia haram jadah ka kiai ka mangul-mangul ku kiai. Sehingga ada Bu wayah nanya mi HP. Hormat tilawat kan menjadi orang tua, jin kan menjadi guru. Lamun hirup hayang barokah dunia atau akhirat. Gitu. Mudah-mudahan segala rupa para kiai, para ulama ini urang doakeun ku urang sing diparanjangkeun umur ku Allah Subhanahu wa taala. Urang uing mata jauh. Setiap pangos di mana ge silaturahmi kemana wae pasti doa setempat untuk para kiai. Utama pisan adanya maulid ini karena adanya perjuangan para penitia pelaksana. Yuk kita kembali. Lahirna maulid teh lahirna Kanjeng Rasul teh naon cenah? Dinten naon? Dinten Senin. Tanggal sabaraha? Tanggal 12 Rabiul Awal. Pupusna dinten usiana Kanjeng Rasul 63 leuwih sabaraha poe? Nah, sia ngahuleng deui wae. Eta mah ustaz goblok nanya we cenah teh nyaho. Heupan abeh nyaho berenang. Usia Kanjeng Rasul 63 tahun leuwih 4 poe. Sabaraha poe cenah? Leuwih 4 poe. Atuh sente ngaji teh balik-balik nyaho-nyaho umur Kanjeng Rasul atuh. Betul, setuju. Usia Kanjeng Rasul 63 tahun leuwih 4. Lamun usia Kanjeng Rasul 63 tahun leuwih 4 poe, umatna moal jauh ti dinya. Jadi wingnya HP bisi aya nini jeung aki-aki.
nu umurna geus 63 tahun leuwih 2 poe nah sia 2 poe deui mak 2 poe deui pokona mah 2 poe deui mah tong sok sagari pantrang hakan we pokona 2 poe cek ini hanya kali hadir muludan umur aing jadi 2 poe deui kieu 2 poe mudah-mudahan 2 poe deui masih menang rezeki anu gede hirup deui setan jadi urang mah filsafat Bu wau jeung Kangjeng Rasul tapi urang teu wau kabehna wau jeung Islam tapi urang tidak mengenal akan keseluruhannya Islam wau jeung Islam tapi urang tidak wau sebenarnya Islam bulan di urang loba pabelit bener bulan loba pabelit bener beda jeung bulan-bulan Masehi mah hese teh sisirian kunaon atuh oh sakit perut oh coba berebetadin cager moal sakit perut oh balik atuh balik kumaha atuh ai saumur-umur kaji jadi ngomong kieu ai tingali entong harganing hayang jauh-jauhanan ayeuna urang mengenal Islam urang mah bulan anu pabelit beda jeung bulan-bulan Masehi betul bulan Masehi mah apal kabeh hiji jan bantuan seorang SPA hiji jan 2 3 4 5 6 7 8 salapan 10 11 12 apal dah saya buka kreditan atuh nu buka kreditan mah dihitung-hitung ya isukan tanggal 5 minyo can kabayar ari urang mah hayang kenal jeung Kanjeng Rasul hayang wauh jeung Nabi tapi tong harganing kenal jeung keluarga Nabi bulan kaloba pabelit bulan Islam urang mah acak-acakan hiji Muhar bantuan saudara geus beak hiji 2 3 mulut di mana sih teh mulut bulan mah bulan urang itu urang Cidahu Rabiul 4 5 ngajero we jawab atuh 5 genep video kene geus acak-acakan bulan Islam jelema hiji bulan Muhar 2 3 4 5 genep 7 8 Nges Ramadan naon saya sebut lebaran dia saya tukang kumpatnya makanya nges Ramadan lebaran sih nges Ramadan nges sawal hafid naon sih hafid ojah coba eta hafid bawa ke Mekah mah buah hafid kejepit Zulhijjah jadi 11 kieu bulan teh si ieu tukang ngarusak kalender Islam teh jeung aya urang dieu ieu Zulqa 12 Zulhijjah penting lah nu kitu mah bisa ditulis naon sih serian enggak bisa ditulis Muharram Safar Rabiul Awal tulis tetapi orang anu wajib mengenal sebab sekarang ayeuna urang keur ngayakeun maulid perlu kita perkenalan terhadap keluarga baginda Nabi besar Muhammad we ngarek nanya ari Kangjeng Rasul putrana teh Khadijah sabaraha nah sia ngawuleng dewa sabaraha 7 wara itu 10 mah anak Mangudin sabaraha 7 sabaraha opat mah aki maneh ai Kanjeng Rasul putrana Khadijah sabaraha ai sabaraha
Tuh budak santri apalin aya gen hiji Siti Rukmini masih ke tukang pecah. Hiji Siti Rukoy, dua Siti Jak, tilu opat, lima genep Abdul Kodir Kosim Mustarik salah di semua Abdul Kodir di Kosim. Wah iya anak Kang Kosim jika nih ingetin ke bapak ya. Nu hiji mah Said Abdullah Said Ibrahim putrana ti Siti Maryah Kiptiah. Mudah-mudahan ibu orang ketika menjelaskan lahirnya Kanjeng Rasul, sejarah Kanjeng Rasul, maulid Kanjeng Rasul, orang sing menang berkah syafaat Kanjeng Rasulullah. Lahirna Kanjeng Rasul beda jeung orang kampung sawah Asep. Ulidal habibu wa hotuhu mutawaridu wa nurmi wa janatihi atawaqadu. Ulidal habib wa misluhu la yuladu. Ulidal habib wa nuruhu yatajadadu. Ketika lahirnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam padang Arab, padang Mesir, padang Mekah gempar waktu lahirnya Kanjeng Rasul. Lewas. Bu, ketika lahirnya Kanjeng Rasul, aya negara Persia anu disembah orang-orang Majusi ribuan tahun can pernah parem, tetapi ketika lahirnya baginda Nabi besar Muhammad pes parem. Kabeh ayeuna tong hargani ayeuna naon hewan-hewan, kabeh ayeuna burung beterbangan, mesing berele, soang singkaroa akan lahirnya, menyambut lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Gitu Bu, beda jeung lahirna bangsa urang. Bu, bangsa urang mah lahirna dina patuangan, dina naon, dina liang kokotor. Kanjeng Rasul sanes dina parindikan. Dina parindikan Kanjeng Rasul lahir dinten Senin kaping 12 Rabiul Awal gubrak ka alam Mekah. Ketika kan ayeuna ka alam dunya lahir Kanjeng Rasul, waktu lahirna Kanjeng Rasul subhanallah kaayaan sajidan. Rasul lahir dalam keadaan sujud. Bari melambaikan ucapan mulutnya la ilaha illallah. Subhanallah. Malah aya orang cerah urang. Aya orang urang langsung maca la ilaha illallah. Kanjeng Rasul ketika lahir ke alam dunia gubrak dinten Senin kaping 12 Rabiul Awal dengan keadaan sujud, sajidan dengan keadaan sujud, bari mengucapkan bibirnya la ilaha illallah. Tapi hampura Bu, sakitnya Kanjeng baginda Rasul lahir dalam keadaan yatim. Walamma tamma min hamlihi sahrani tuwfiya abuhu Abdullah ibn Muthalib bil Madinah Munawwarah. Lahirnya Kanjeng Rasul sudah keadaan yatim, sudah tidak memiliki ayah, sudah tidak mengenal ayah, karena Rasul dalam keadaan 2 bulan sudah ditinggalkan oleh jantan ibu. Nah, sajana ibu Kanjeng Rasul teh Siti Aminah, Raden, Akina, Mamangna, Ninina, nah siapa ngomong nih wahai. Orang kan pertanyaan kira-kira nyaho. Ini sah Kanjeng Rasul. 50.000 deui hayu. Budak santri kadang-kadang nyaho kabeh. Siti sami Ninina Kanjeng Rasul dicana ka mana? Kana putra sareng incukna nyaeta Siti Ninina Kanjeng Rasul teh Siti Fatimah. Lahirnya Kanjeng Rasul subhanallah dalam keadaan ayeuna usia Kanjeng Rasul 63 tahun jeung orang-orang Quraisy, nabi anu paling sukses ialah baginda kita Nabi besar Muhammad. Usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Betul. Usia Kanjeng Rasul Siti Khadijah tahun sabaraha umurna?
40 tahun. Ngan 40 tahun si kabariyah waktu salita gelis nyaluwihan ti budak 20 tahun. Rama beunghar gelis. Tong Kanjeng Rasul aing ge hayang atuh. Atuh hiji randak gelis beunghar. Tong Kanjeng Rasul we ge hayang mun kitu mun aya di dieu. Kanjeng Rasul subhanallah. Usia Kanjeng Rasul 63 tahun leuwih 40. Usia 40 tahun menegakkan Islam. Dina usia kabeh umuran 23 tahun. Yang paling sedih apa itu Kanjeng Rasul? Nu paling sedih bu catat ku urang ketika wafatnya baginda Nabi besar Muhammad. Nu ditanyakan ketika wafat Kanjeng Rasul lain Aisyah, lain Fatimah, lain Hasan, lain Husain. Tetapi tatkala ketika akan menghembuskan napas yang terakhir, Rasulullah hanya mempertanyakan ummati, ummati, ummati. Umat ditanya. Lain nanyakan Hasan, lain nanyakan Husain, lain Fatimah, lain Khadijah. Tetapi waktu Kanjeng Rasul meninggalkan usianya yang terakhir, yang ditanyakan itu adalah umatnya. Mana ya umat orang Bogor? Mana umat orang Sukabumi? Mana umat kampung Sawah Asep? Mana umat yang pertama malam ini yang sedang mengadakan maulidnya Rasulullah? Mudah-mudahan para ibu sedayana, urang sedayana singkeng sapakat baginda Nabi besar Muhammad. Yuk urang istighfar ka Allah, mudah-mudahan ku sagala rupina urang pengorbanan di dieu sedayana, mudah-mudahan sing kenging ulah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk bisi urang buka dosa jeung perdosaan, bisi urang buka dosa hak adami, dosa ka kolot, dosa ka indung, dosa ka bapa, dosa ka guru, dosa ka tatangga. Yuk urang istighfar dina penting ayeuna. Mudah-mudahan melupakan istighfar sing diterima tobatna ku Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Keluarkan suarana. Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wabli hidqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Keluarkan suarana. Maulid Nabi nu jadi buktina dosa mbangun hoyo
jadi saksina tobat hambamu oyong diterima, jauhkan hambamu dari azab neraka. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Yuk urang degepkeun, urang tungkulkeun hati urang tungkulkeun ayeuna sirah urang menghadap ke Allah. Mudah-mudahan ya Allah bisa aya pernah dosa urang ka indung anu kudu jadi bapak. Indung jadi bapak anu pernah ngagirkeun urang, anu pernah ngalahirkeun urang, anu can pernah balik ke jasa-jasana ya Allah. Mudah-mudahan anu istilah dunia sing ditampi umat Islam sing dicaangkeun dalam perbulanana. Mudah-mudahan urang sedayana sing meunang syafaatna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabtu telah pada syukuri. Mudah-mudahan sarinten daun sarinten diical di parapatan. Hapunten abdi hapunten beli aya kalapatan. Sarinten berbunga daun dagang gapros make tali. Hapunten anu disuhun sanes waktos tiasa penabdi jeung uing cek dari dunyai. Daunona daun saga katudugan daun awi teu ayeuna sugan jaga urang tiasa pangkrok deui. Daunona daun saga katudugan daun awi kemudian ieu aya ranah buru aing bajaan deui. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.